eta moga tetep ka para rasul. As-sholatu ari rahmat anu disarengan ku ngagungkeun. Wassalamu sareng kahurmatan. Payajibu maka eta wajib cek akal. Fi hakihim dina hakna para rasul. Naon as-sidku sifat sidik. Hartosna bener. Wal amanatu sareng sifat amanah. Hartosna kapercaya. Wa tabligu sareng ngadugikeunana perkara. Umiru anu diparentah para rasul bitabligihi kana ngadugikeunana itu emak. Lil khalqi ka makhluk. Wa yastahilu sareng mustahil. Pihakihim dihakna para rasul alaihim eta moga tetep ka para rasul. As-sholatu ari rahmat anu disarengan ku ngagungkeun. Wassalamu sareng kahurmatan atanapi kasalamatan mangawai. Naon ada duha dihisipati lalawanan ieu pirang-pirang sifat. Wahia sareng ari ada duha dihisipati. Al-kizbu eta hiji kizib hartosna bohong. Wal khiyanatu sareng hianat. Gambaranana hianat bipi ilisyain ku midamelna saban-saban perkara. Ari syai' teh maknana umumnya. Nu penting eusina syai' teh fi'lun. Baik fi'lun fil dohir atawa fi'lun fil batin. Ari pagawean teh aya pagawean dohir, usik anggota badan, usik leungeun, usik sampean sareng sajabana. Aya pagawean batin sapertikeun kumaha kayakinan urang, sapertikeun nyangkana urang, sangkaan urang eta pagawean naon batin. Mimma buktina tina perkara nuhu anu dilarang para rasul anhu tina midamelna itu emak. Asalna manuhia, asalna nuhiwa eta teh nya. Ngan kahoyong wau kana domah jadi nuhu. Segatna fi'il madi. Mabni majhul atanapi mabni nanti maf'ul.
nahya tahrimin kalawan larangan pangharaman, au karohatin atawa larangan anu sifatna makruh. Wakit manusyain sareng katiluna nyumput ke saban-saban perkara. Mimma buktina tina perkara umiru anu diparentah para rasul. Bitablighihi kana ngadugikeunana itu malil khalqi ka makhluk. Sabadana kamari ngabahas pirang-pirang sifat anu aya di Allah, ngabahas sifat nu wajib di Allah, ngabahas sifat nu mustahil di Allah, kitu oge anu jaiz di Allah. Nu disebatkeun akidah sebatkeun akidah uluhiyah nya. Akidah kapangeranan atawa sifat-sifat kapangeranan. Nomor kadua nyaeta bade ngabahas dina ieu nasar Bapak Musonib ngabahas akidah nabawiyah atawa sifat-sifat anu aya atanapi nu wajib di Rasul. Di antarana sifat atanapi akidah uluhiyah teh aya akidah nabawiyah teh aya 3 saminya, aya nu wajib, anu mustahil sareng anu jaiz di saha? Di para rasul. Urang ngabahas anu wajib heulang ke dikaitkeun jeung lalawananana atanapi nu mustahilna. Mana wa ammar rusulu alaihim assalatu wassalamu payajibu pihakihim asidku. Sifat anu wajib di Rasul nomor kahiji teh nyaeta sidik. Haratosna teh naon? Bener ya. Sidik teh haratosna bener. Dina masalah sidik ulama ngabagi kana 4 kawal. Jadi sidik teh maknana nu mana? Jadi umum, kan kata bener itu umum ya. Bisa bener ucapan, bisa benar patekadan atanapi benar bukti itu atau pagawean, maka kabagi 4. Hiji aya anu akur jeung ucapan, akur patekadan, akur bukti. Nomor kedua aya anu akur ucapanana, akur buktina. Bari ditulis sok, ditulis naon asal tenget. Akur ucapanana, kedua akur ucapanana jeung buktina, tapi teu akur jeung patekadanana. Gambarana kumaha? Gambaran sapertikeun jalma-jalma munafik. Kumaha jalma munafik? Ngaku namanehanana, ngucapkeun namanehanana iman, berarti ucapanana akur, cek manehanana mah bener ucapanana tanya. Ngakuna iman, tuluy deui ayeuna buktina oge bener. Buktina teh naon? Buktina manehanana
iman tapi teu akur jeung patekadanana. Sapertikeun jalmi-jalmi munafik teh ketika ayeuna manehanana dina surah Al-Baqarah geuningan naon ayat-ayat awal naon wa idza laqul ladzina amanu qalu amana wa idza khalau ila syayatinihim terus qalu innama nahnu mustahziun. Di hareupeun jalma-jalma mukmin mah eta ora jalma-jalma munafik ngobrolna teh iman berarti akur jeung ucapanana naon akur buktina akur buktina mana manehna ngucapkeun ngan patekadana wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahjiun. Gitu kan? Mustahjiun muslihun. Tapi ketika ayeuna patekadana teu akur jeung buktina. Maksudna naon? Teu iman ka saha? Ka Allah. Ngan iman teh ngan saukur dina ucapanna hungkul. Jadi kasih A ngobrol B, kasih B ngobrol A. Eta kan naon? Munafik disebata teu akur jeung teu akur jeung buktina. Teu akur ucapanana sapertikeun jalma-jalma munafik ngobrol ari jeung jalma mukmin mah pas papangih jeung jalma mukmin mah ngobrolna teh kuring iman ka Allah tapi patekadana teu bukti bahwa ucapanna teh teu akur jeung naon jeung patekadanana padahal nu patekadanana teu iman ka saha ka Allah itu. Tuluy deui nomor katilu aya akur tekadna jeung buktina ngan teu akur sareng cariosanana. Kumaha gambaranana sapertikeun ayeuna jalmi-jalmi mukmin di zaman Nabi Musa dipaksa pikeun ngaku bahwa Kanjeng Rasul teh sanes nabi. Jalma mukmin ditelor, dipaksa pikeun ngobrol bahwa Kanjeng Nabi teh sanes naon? Sanes nabi, sanes rasul. Eta jeung buktina ngan teu akur cariosana maksudna manehana teh cariosana mah teu ngakukeun bahwa Kanjeng Nabi teh sanes nabi, ngakuna mah Kanjeng Nabi teh nabi. Berarti teu akur dina caritaana teh ku sabab naon? Kapaksa teh teroran ti saha? Ti orang-orang kafir dina nalika waktu zaman Nabi Musa. Patekadana mah cek manehna tetep Kanjeng Nabi sebagai nabi, buktina Kanjeng Nabi sebagai nabi ngan ucapanna teu sami soalna naon diteror ku saha ku orang-orang kafir atanapi ku orang-orang Yahudi sapertikeun ayeuna anjeun sok geura batal puasa teh ku urang mun teu batal ditemak hate mah teu naon teu narima itu teh kan nya ngan urang we hana kudu naon kudu ngalakukeun diteror sapertikeun kitu ketika ayeuna orang-orang mukmin dipaksa supaya ikrar ari ikrar teh mun dina fikih mah naon ikhbaru syahsin manfaat pikeun batur teu manfaat pikeun dirina sapertikeun eta sapertikeun jalmi-jalmi mukmin anu diteror ku orang-orang Yahudi, orang-orang kafir supaya ngucap bahwa Kanjeng Nabi teh sanes nabi itu. Kanjeng Nabi teh sanes nabi. Nomor kaopat aya nu akur
tekad sareng ucap aya tadi mah akur tekad jeung bukti ieu mah sareng ucap tapi teu akur dina buktina sapertikeun mana sapertikeun orang-orang Yahudi anu ngobrol anu boga patekadan bahwa Kanjeng Nabi Uzair teh ibnullah putrana Allah cek manehanana cek patekadanana manehanana bener cek ucapan manehanana bahwa Nabi Uzair teh sebagai ibnullah bener ngan dina buktina teu bener da Allah mah teu naon teu bogaan anak teu putraan teu diputrakeun teputraan tadi diputrakeun lam yalid wa lam yulad kapanan kitu lam yalid teu ngalahirkeun lam yulad tadi teu dilahirkeun mun lam yalid berarti henteu naon teu jadi Tuhan Bapa itu lam yulad teu jadi Tuhan anak itu tah nu mana atuh anu dimaksud sidik di dieu nomor hiji akur jeung akur tekadna atau akur ucapna akur buktina jeung akur patekadanana itu wal amanatu sareng amanah ari amanah teh kapercaya tingali dina tengahna aya wa alam qauluhu asidku aya wa alam taya dina qauluhu asidku wa alam sareng kudu apal anjeun sareng kudu nyaho anjeun an-nasidqo kana saenyana sidik salah satu aksamin eta ayat 3 pirang-pirang bagian ayat aya halaman 37 dina kitab nu sae halaman 37 aya salah anasidqo kana sanyana sidik salah satu aksamin eta kabagi 3 bagian asidku tegasna bener atau sidik fi da'wa risalati dina ngadugikeun risalah ari risalah teh naonnya risalah teh perkara anu kudu disampaikeun perkara anu dititipkeun ka jalmi nu diutus gitu tah fi da'wa risalati dina naon tadi teh ngadugikeun risalah wasidku sareng kaduana bener fil ahkami dina ngadugikeun pirang-pirang hukum allati hukum yuballiguna anu nyampaikeun itu rasul ha kana itu lati atanapi hukum anillahi ta'ala lungsur ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wasidku sareng katiluna sidik fil kalami dina ucapan bener dina ucapan al muta'al laki anu dicumantelkeun bi umuri dunya kana urusan dunya mana umuri dunya teh lain bukul harta urusan dunya teh lain bukul harta lain ungkul ya tapi naon sapertikeun ka qoma zaidun sapertikeun ngucap qoma zaidun eta umuri dunya kan wa qada amrun sareng lapad qada amrun wa akalatu sareng lapad wa akalatu kadza wa akalatu sareng parantos nuang kuring kada kana anu teh meureunan paham meureunan anu didinya eusina naon anu didinya eusina naon katuangan nya au sarabatu atawa nginum kuring kadza kana anu eusina anu didinya paham meureunan moal mungkin katuangan tapi leueteun
Wa nahwi dalika sareng saumpamana itu nu kabeh. Tapi catatanana wal muradu sareng ari anu dimaksud huna dina ieu tempat, mana dina ieu tempat teh dina masalah sifat sidik. Nu mana dimaksudna? Al kismani eta anu dua atau al kismani eta bagian nu dua. Kada aya kismun, aya kosamun, aya kosmun. Bedanya lamun kosamun mah sumpah, lamun kosmun mah kilir. Gambaran lamun gaduh pamajikan dua hegilir wengi ayeuna di anu wengi kadua di anu eta kosmun disebutna. Lamun kismun bagian itu mata kismani. Al awalani anu awal duanana mana nu awal duanana teh hiji bener dina ngadugikeun risalah, nomor kadua bener dina ngadugikeun hukum-hukum anu lungsurna ti saha ti Allah. Anapun nomor katilu mah eta lebetna kana naon amanah kapercaya sapertikeun mana koma jaidun rasul atawa sebab utusan ngucapkeun koma jaidun kan eta teh ihtimal bener ihtimal naon salah kan koma jaidun teh qodiyah eta teh bisa benar bisa salah. Nah eta lebetna kanu mana sanes kana sidik tapi kanu amanah. Bener teu kapercaya teu bahwa rasul teh nyebatkeun koma jaidun bahwa jaidun teh nangtung atawa anjeunna tuang kana anu atawa leueut kana anu kada wa kada kitu tah. Nu dimaksudna adu dua nyaeta bener dina ngadugikeun risalah-risalahna ti Gusti Allah. Mana risalah teh eusina sapertikeun ayeuna salat itu kadugikeun ayeuna bahwa kudu iman kana poe akhir itu. Seueur risalah-risalah teh nu disampaikeun ku Rasul teh Allah teh. Atawa hukum mana hukum teh hukumna salat, hukumna zakat kitu teh. Teu salat taungkul tapi sareng hukumna gitu. Anapun ayeuna nu katilu mah bener dina ucapan mah eta kalebetkeuna kana naon kana nomor kadua sifat nomor kadua naon amanah. Ari amanah teh kapercaya eusina kapercaya teh tina risalah anu diugikeun ku Kanjeng Rasul, tina hukum-hukum nu diugikeun ku saha ku Kanjeng Rasul gitu. Sapertikeun ayeuna dina Isra wal Mi'raj kapanan seueur jalmi nu teu percaya ka Kanjeng Rasul teh gitu. Itu kan ya seueur jalmi teu percaya naon soalna da mempercayaina lain wungkul ayeuna ku akal. Tapi kudu kunaon ku iman gitu. Jadi teu cukup pungkul urang teh akal tapi aya kalana urang make naon keimanan gitu tah. Maka mustahil Isra wal Mi'raj teh naon bohong kartos pasti benerna pasti benerna eta amanah tah. Aya amanah teh kapercaya tina sadayana didugikeun ku Kanjeng Rasul. Wa tabligu ma nomor katiluna sifat tablig. Hadi tablig teh ngadugikeun menyampaikan kapanan kitu bentenna Rasul sareng Nabi teh nya matak bahasana ge Rasul sanes Nabi. Ai Rasul teh nyaeta naon teh Rasul teh insanun dakarun hurun uyah ilahi wa yumaru bitablighinya eta lamun nabi mah insanun dakarun hurun walam yumar bitablighihi hiji jalmi atawa insan anu pamagetnya teu aya rasul istri pamaget sareana pamaget tuluy deui ayeuna dipaparinan wahyu ku Allah dipaparinan mandat atuh wahyu teh kewajiban aya utusan saha utusan
utusan Allah itu. Mal mungkin kan Allah bohong ketika Allah ngutus hiji makhluk utusan oge nya kudu naon nu bener ulah nu bohong ulah anu teu amanah gitu. Ngadugikeun kana perkara nu diparentah ngadugikeun ka saha ka makhluk ka sakabehna makhluk. Da ayeuna urang lamun teh mah teu aya rasul urang bakal poek dina sagala kahirupan baik masalah ibadah atanapi masalah muamalah, masalah jinayah, masalah munakahah, masalah sadaya, masalah kahirupan urang. Kumaha ayeuna tata hukumna salat, tata cara salat gitu. Disampaikan ku Rasul, disampaikan deui ku para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin, para ulama, para wali gitu kan. Lil khalqi ka makhluk ngadugikeun disampaikeun. Jadi moal mungkin Rasul teu nyampaikeun ketika ku Allah ayeuna sampaikeun bahwa anu wajib bahwa ayeuna naon bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna itu diadegeunana Islam teh atau rukun Islam teh aya 5 syahadatu an la ilaha illallah. Kan ketika dina hadis arba'in hadis kadua ningan naon teh nanti hilap di nanti hadis arba'in sanu nu nebut keneh an Umar radhiyallahu taala anhu nanti aidon qala bayna manah nu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuluy deh nanti hilap deui ya kali itu nanti pas rukbati wa doa kafai wa fahdahi tuh ayeuna naros gitu datang nanti hilap di gitu na ayeuna emut nu tos nalarsa itu ben hadis kedua dengan ben nu panjang eta kan fa akhbirni anil islami gitu qala al islamu anta syahadan la ilaha illallah terus fa akhbirni anil imani naon iman ku Kanjeng Rasul diucap nanti id bayna manahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasana teh ijaa rajulun rajulun sadidu bayadi syabi sadidu sawadi syari la yura alaihi salu safari wala yarifu min ahadun hatta jalasa ila nabi Rasulullah alaihi wasallam terus pasana daruk batai wa doa kafayala fahdaihi sumaqala ya Muhammad nya sumaqala ya Muhammad akhbirni anil islami qala al-islamu anta syahadatan la ilaha illallah wa rasulullah qala sadaqta qala fa akhbirni anil imani qala antum min billahi wal yawmil akhir kutubi wal tawatu min bil qadari wa syarihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsani qala anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka itu fa akhbirni anil saati qala mal mas'ulu anha bi alama minasail itu qala Bahbirni an amaratiha qala anta lidal amatu robatah wa anta ruhu fata uratali ala sayfa tawaluna fi bunyanin summan talaqa pala bisumalian summa qala ya Umar atadrimani sa'il qala tuluy ka ituna fa innahu jibrilun atakum yu'allimukum di nakum rahuna wala eta cik Bukhari Bukhari kan eta menyampaikan eta teh risalah eta teh nya disalahkan anu jadi cepengan orang kumaha Islam kumaha iman kumaha sanajan eta nu naros teh malaikat tapi tetep disaha ti Allah itu pahamnya ti Allah naros kumaha iman rukun iman kumaha ihsan kumaha deui naon ciri kiamat itu tah atawa tanda-tandana kiamat eta teh tabliguma anu wajib disampaikan dalam untuk disampaikan ku Kanjeng Rasul orang bakal terang moal kan da urang ka Allah langsung moal bisa artinya ka Allah langsung moal bisa itu wa yastahilu fi akihim alaihim assalatu wassalam adadu hadihi sifati mustahil berarti lalawanana ieu sifat anu tilu mana sidik amanah
tablik heup sakitu sidik amanah tablik mustahil berarti lalawanana anu tilu eta mana wahia al kizbu mustahil para rasul bohong tina naon tina dakwahna tina ngadugikeun risalahna tina ngadugikeun naonna ngadugikeun hukum-hukumna mustahil rasul hianat gambaran hianat kumaha ayeuna ya hianat ari hianat teh takur jeung bukti merenya hianat teh itu atawa ayeuna aya ketang gambaranana bipilih syai'in tah gambaranna hampura bipilih syai'in mimanuhu hianat teh ayeuna nu kuduna migawe hiji perkara anu diparentah kadon migawe hiji perkara anu dilarang hianat tah da kuduna mah anu dilarang mah ulah dipigawe kitu tah gambaran bipilih syai'in mimanuhu anhu nah ya tahrimin bade dilarang jadi bahasa dilarang perkara nu dilarang teh umum rek dilarang hukumna teh tahrim ari tahrim teh naon haram aya dilarang hukumna teh karohah gitu. Parentah oge kitu parentah aya hukumna wajib tapi asalna mah al aslu fil amri lil wujub gitu. Asal tina amar ngan teu sakabehna wajib. Aya anu sunat itu kan. Aya anu mubah. Moal mungkin anu naon mah nu makruh mah da anu kadua naon au karohatin. Kacegah tina midamel perkara nu dimakruhkeun. Itu. Jadi mustahil Rasul midamel kana perkara nu dilarang baik dilarangna hukumna haram atanapi hukumna naon makruh itu hukumna naon makruh ta. Jadi para rasul mah moal mungkin midamel perkara nu haram atau koma nu makruh moal mungkin midamel nu makruh koma nu haram cacak-cacak nu makruh ge teh dipidamel nya ku Kanjeng Rasul ku para rasul mah komo dia anu haram gitu beda jeung urangnya gitu wakit mani syai'in mimma umiru bitalghihi atawa mustahil sifat nomor katilu nyaeta kitman ari kitman teh nyumputkeun teu menyampaikan teu ngadugikeun kana risalah-risalah nu disampaikeun ku Kanjeng Rasul anu sumpingna di saha di Allah atawa teu ngadugikeun kana perkara-perkara nu berkaitan jeung hukum rek wajib rek sunat rek makruh mubah nanti atas gitunya atau khilaful aula kan ayeuna hitab da aya duanya aya hitab taklif aya hitab wado aya hitab taklif mah secara taklifina secara peperdihanana lamun wado mah secara pemernahan tina taklif pelaksanaan tina taklif lamun hitab taklif mah nyaeta wajib sunat haram makruh terus mubah aja lamun teh mah hitab wado nyaeta non teh syarat sah fasid mani itu kan syarat sah eta aya kan ayana dina sabada taklif hitab taklif mimma umiru bitablighihi mustahil nyumputkeun kana perkara nu wajib anu kudu daon anu kudu disampaikeun jadi kieu kadang risalah ti Allah teh atawa mandat paham mandat ngartos mandat teh mencek urang mah naonnya ayeuna contohna wayana santri kudu bebersih eta teh mandat keur naon keur santri berarti kudu dilakonan eta teh mandat disebutna kadang ayeuna ku rasul mah dipidamelna teh wajib tapi ka umat mah teu wajib kadang aya gitu jadi teu sadayana setiap ayeuna dipidamel ku rasul tuluy di ayeuna wajib ka umatna henteu kadang aya nu wajib rasul midamel umat ge wajib midamel itu kadang ayeuna ka rasul mah wajib ka umatna mah sunnah artos seperti kan mana
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Tahajud Rasul manawan wajib, hartosnya ai ka umatna sunnah hartos. Jadi setiap mandat anu diberikan ku Allah ka Rasul teh aya ku Rasul mah wajib, naon pangna wajib bisa we nyontohan ka umatna. Dalam mun teu dibere contoh mah kumaha meureunnan. Da moal tiasa naon? Moal tiasa ngalaksanakeun hartosnya. Berarti ketika urang ayeuna naon midamel perkara anu sifatna ayeuna mandati Allah melalui Rasul, tah kadang di Rasul mah wajib tapi ka umatna teu wajib. Aya oge ka Rasul wajib sami ka umatna wajib. Seperti ke naon? Salat anu 5 waktu. Itu kan wajib. Ka Rasul wajib ka umatna ge wajib. Benten ayeuna salat tahajud. Sunat ka umatna mah ka Rasulna gitu. Seperti kan gitu. Bitablighihi lil khalqi ka makhluk. Teraskeun. Wa yajuju sareng jaiz. Bihakihim dihakna para rasul. Alaihim eta moga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat anu disarengan ku ngagungkeun wassalamu sareng kahurmatan. Naon ma perkara maksudna perkara teh sifatnya. Sifat maksudna ma di dinya teh sifat. Huwa anu ari itu ma minal arodi eta tetep tina pirang-pirang sifat al basyariyati anu bangsa kamanusaan. Allati anu latu adi anu teu matak ngajadikeun itu lati atau anu teu matak ngadampakeun ngaefekkeun mengakibatkan ila naksin kana kakurangan fi maratibihim dina pirang-pirang martabatna para rasul. Al aliyati anu luhur kal marodi sapertikeun marod udur wa nahwihi sareng saumpamana udur. Mana wa nahwihi teh tingali dina qauluhu wa nahwihi aya kal akli sapertikeun barang tuang wa surbi sareng ngaleueut wan naumi sareng kulem. Logat deui kana matana. Heup sakitu heula ketang. Sifat anu jaid ayeuna ngabahas sifat nu jaid. Tadi nu mustahil nu wajibat atos berarti nu wajib naon sidik, amanah, tablik. Mana patonahna teu aya dina mafhum kapanggihna nya. Dina mafhumna ketika mafhumna Rasul bener, Rasul amanah, Rasul ngadugikeun bakal kapangi bahwa Rasul teh pinter itu. Patonah da moal mungkin ayeuna mampu menyampaikan hukum anu atawa risalah aya risalah ti Allah anu tanpa ayeuna mempunyai kemampuan pikeun ngadugi tah disebutna naon patonah cerdas. Jadi cerdas mun dina tijat mah gadingan cerdas dirinya teh seueur nya moal teh calakan gitu kan nya calakan teh kumaha nya kartos calakan teh ya kitu we calakan kartos calakan teh bahasa kampung kebeningan calakan teh di luhur tina cerdas aktif lah aktif jalmina aktif gitu. Itu tah. Tah jadi kapanakna dina mafhumnya. Patonana kapanakna di mafhum. Soalna moal mustahil lamun teh mah ayeuna Rasul teu kasipatan ku sifat patonah teu pinter kali-kali ayeuna bisa menyampaikan. Mustahil lah santri bisa pidato tanpa ngaji gitulah inti namanya tanpa diajar atos. Nah gitu. Wa yajuju bihaqihim alaihim assalatu wassalamu wa huwa minal arad sifat anu nu jaiz disaha
di rasul teh nyaeta sifat a'radul basyariyah, nyaeta a'radul bahasana ge a'radnya sanes ku sifat lain minas sifati soalna benten ari a'rad mah sifat pikeun anu hawadis, paham teu? Sifat anu pikeun anu hawadis gitu. Masih wallah pikeun salianti Allah itu kan rasul mah jalmi itu sanes naon sanes pangeran gitu. Al basyariyati allati la tuati sifat aradul basyariyah sifat kamanusiaan aya di diri rasul eta jaiz anu mana eta sifat aradul basyariyah sifat-sifat kamanusiaan teh teu matak ngurangan kana darajatna kerasulan para rasul sapertikeun mana sapertikeun udur atanapi tuang ngaleueut kulem nikah jima sami kan eta ge aradul basyariyah keneh tah eta teh sadayana teu matak ngurangan kana darajat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawa pirang-pirang rasul teu matak ngurangan ku ayana Kanjeng Rasul sok tuang teu matak ngurangan naon kana darajat Rasul anu luhur bahkan atawa bahkan jadi tuntunan pikeun urang gitu kan nya tuangna urang teh kedah sapertoskeun tuangna Rasul ngaleueutna sedah sapertoskeun eta kan jadi kelebihan eta mah sanes jadi naon jadi kakurangan gitu sanes jadi kekurangan la tuadi la naksin fi maratibihi al aliyati kal maradi wa nahwihi sapertikeun mana akli atawa ngaleueut atawa di naon kulem gitu panan ayeuna kulemna Kanjeng Rasul mah benten jeung urang ya benten gitu ada orang mah bener sare teh nya Kanjeng Rasul mah henteu gitu ari socana mah kulem Kanjeng Rasul mah itu ari manahna mah naon gugah ari urang soca gugah mana kulem gitu atawa duanana soca kulem mana kulem itu kan ulah we naon mah paeh duanana mah ulah gitu atuh urang tunuh mah ali hate mah tetep kudu naon kudu hudang gitu. Wa amma teraskeun wa amma burhan wujubi sidqihim teraskeun ame tere tamatkeun geuning tamatkeun ya wa amma amanya amma burhanu wujubi sidqihim sareng eta make sareng anapon ari dalil wajib sidikna para rasul amma burhan wujubi sidqihim anapon ari dalil wajib sidikna para rasul fali annahu maka eta sanyana para rasul lawalam yasduku lamun teu bener rasul lalazima tah yakin misti naon al-kidbu bohong fi khobarihi dina khobarna Allah berita wahyu ta'ala bari mahalur Allah li tasdiqihi karna ngabedarkeunana Allah ta'ala bari mahaluhur Allah lahum ka para rasul bil mu'jizati ku mu'jizat an-nazilati anu lungsur itu mukjizat manjilata qaulihi ta'ala dina patempatan dauhan Allah ta'ala buktosna hadis kudusi mana sodako abadi fi kulli ma yuballigu anni sodako parantos bener saha abadi hamba kuring kade abdi didinya rasulnya nabinya saha abadi rasul kuring kitu tah mana pikul lima dina saban-saban perkara yuballigu anu nyampaikeun itu abdi anni karena arah-arah kuring saur Allah ieu teh hadis kudusinya hadis kudusi teh atawa pami dina Al-Qur'an mah
surah Al-Ahzab walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba terus hari itu nanti ayat sadaqallahu wa rasuluhu eta itu kan ya. Dalil sifat sidik aya di para rasul teh nyaeta lamun teh mah rasul teu bener teu sidik teu menyampaikan kana risalah ti Allah lamun teh mah ayeuna ngadugikeun ana bohong hukum-hukum teh dirobah atawa dibohongkeun anu asana salat jadi wajib jadi teu wajib anu asana ayeuna risalah ti Allah teh kudu puasa kadon disampaikeun teu wajib puasa teu kudu puasa gitu maka lazima al-kidbu fi khabari yakin setiap khobar-khobar wahyu ti Allah eta teh bohong da rasulna oge menyampaikan berarti Allah oge bohong ada gitu sedengkeun bohong mustahil gitu lahum kunaon pangna kitu soalna para rasul tos dikuatan ku Allah melalui mukjizat litas dikihimna teh pikeun ayeuna nyata bener Kanjeng Rasul menyampaikan hukum atawa dakwah atawa risalah ti Allah teh dikuatan ku mukjizat ari mukjizat teh anu bisa ngapeskeun kan ajaza eta teh nya ajaza yujizu mukjizat mukjizat an-nazilati anu lungsur manjilata qaulihi ta'ala dina patempatan dauhan Allah ta'ala dina masalah mukjizat aya mukjizat aya irhas aya deui karomah aya deui maunah aya deui istidraj atawa istidraj aya deui ihanah nya mun irhas mah mukjizat alin mukjizat lamun irhas mah ti calon mah pinabieun kan khariqul lil adat anu ngabedah kana adat di antarana aya irhas aya mukjizat aya karomah aya maunah aya istidraj aya ihanah eta teh anu ngabedah kana adat ari ngabedah teh khariqul lil adat anu kudu nama diduruk teh naon panas ieu kadang teu panas kan cek adat mah diduruk kudu panas teh eta teh cek adat kan cek adat sanes cek akal atau cek adat lain cek da moal karasa rasa panas kudu dipikir kudu keasaan kudu aya nu antel lah tuh berarti ai kudu aya nu antel berarti hukum adat maka bahasa ayeuna diduruk wajib tutung teh wajib cek adat da aya ittisol jeung irtibat katos aya sabab musabab kitu tah aya anu khariqul adat teh diantarana aya irhas mun irhas mati calon nabi pinabieun lamun mukjizat ka para rasul ka para nabi itu seperti kan mana waseur naon contohna sok Nabi Ibrahim teras di Nabi Soleh teras di Nabi Musa ari kitu kan nya wa matil kabiyamini kaya Musa qala hiya asoya atawakkalu biha wa husubiha alagona mi eta nya tah eta teh tongkat jadi orai teh ya gitu tuh falko udah teh ayat teh aya dina surah Al-Qasas gitu tawa Nabi Ibrahim teh eta kan eta teh disebutna naon khariqul adat disebutna mukjizat mun ka para nabi khariqul adat lamun teh mah ayeuna ka pinabieun disebutna irhas atawa lamun teh mah ayeuna ka para wali disebutna karomah ka jalmi soleh maunah ayeuna ka jalmi pasek atawa ka jalmi pasek atau jalmi kafir nya eta istidraj panyungkun aya panyungkun teh ketika ayeuna maneh dilarang udud tuluy kalah udud teh kata udud kabeh lah aya gitu kan mere tapi naon tapi secara keheul gitu tah itu tah atawa ihanah itu istidraj jeung ihanah teh beda naon lamun istidraj mah akur jeung kahayang lamun ihanah mah teu akur jeung
jeung kahayang gitu tah. Jadi dalilna sifat sidik aya di Rasul teh nyaeta laulam yasduku lalazima al-kidbu fi khabarihi, lamun teh mah Kanjeng Rasul bohong nya teu sidik maka yakin para rasul teh bohong, atawa lamun para rasul teu sidik maka setiap berita ti Allah teh eta bohong, sedengkeun eta hukumna mustahil. Soalna naon? Soalna litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'zizati an-nazilati baca kitabna manzilata qaulihi ta'ala sodako abdi fi kulli ma yuballigu anni, bahwa geus bener bahasana ge abdi hamba kuring maksudna rasul atawa nabi tina setiap perkara nu dirugikeun ku anjeunna anni ti kuring, setiap mandat anu dirugikeun ku kuring ti kuring ku Kanjeng Rasul atawa ku para rasul teh eta teh naon? Sodako. Eta teh hadis qudsi. Ari hadis qudsi teh dawuhan Allah nu aya dina Al-Qur'an gitu. Bedana mun hadis qudsi mah la muta'abbadu bitilawati, anu teu muta'abbad di ante jadi ibadah pikeun naon macana. Lamun Qur'an mah al muta'abbadu bitilawati gitu kan ya. Hadis qudsi benten Al-Qur'an sareng hadis qudsi. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihim assalatu wassalam fali annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lan qalaba al muharramu aw makruh ta'atan fi haqqihim wallahu a'lam bissawab.